Update telenan anyar. Sore nane yang bebenyit kakola. Peting nane yang sangu koneng. Pagi ini diawali dengan mengurus bubututan. Dan ini sangat rindu sekali besti. Kenca katuhu ngajingjing. Lantaran ini teh rawei sekali. Sangat sareksek dan menghalangi pandangan mata. Hayu urang alaan ieu nu arasakna. Tah ieu mah nu juragan aratah keneh saware. Tah ieu nu baraseuna urang sampai-sampaikeun. Atuh geus beres manyampai kabeh. Lanjut we ning ieu urang ngojaikeun bubututan anu kalotor. Tah lamun geus pupuihan mah tutupan we hayu urang tinggalkeun. Bray we tah gunung bubututan. Allahumma maksakeun lain pelongeun lain pikiraneun. Langsung we hayu urang pulasara besti. Semakin dipelong semakin hoream. Semakin dipikiran semakin seungah. Matak eueuh cara lain paksakeun we pigawe. Ning tuh ari dikereueuh mah beres we titilep teh. Can beres cici. Lanjut we ning ieu urang ngagasrok anu rarikesna. Tah urang pasangkeun heula ieu istri ka anyarna. Tuh pan betah ieu mah moal nyeri cangkeng teuing. Gasrok we langsung pigawe. Jadi genah kieu mah besti teu kot bengkung teuing tulang tongong teh. Lumayan rada ngurangan kitu rasa hoream teh. Tuh kieu we si bunit mah besti tarawat diistrikaan kabeh ripu. Ieu we ning ieu nu rarikesna hungkul. Jadi sok sanajan ngistrika gamis tetep nyaman besti tanpa harus dodongkoan. Tah contoh ieu ngistrika tiung anu ipis rawan pisan ka jemol. Tah geus di sarungan kieu mah istrikana aman besti. Arek sakumaha panas suhuna tetep aman sentosa. Lamun geus beres ngistrikana dilepkeun sukuna asupkeun we ka kolong. Jadi rikip besti. Lanjut we ieu mah urang turun ka dapur. Ning tah geus nyampak we asakaneun. Tah urang heulakeun heula ieu ngagoreng sampe. Tuluy we urang siksikan heula ieu daging kurbana. Stok terakhir ieu teh besti. Cung saha anu masih kene ngajeglu dina kulkas. Tuh teu karasa sampeuna geus asak. Langsung we urang hanyatkeun. Ning tah si pangais teh erek ka mana cenah ieu teh. Ku keukeuh da ieu teh hayang ngojay cenah ka hegar mana. Teu beunang di halangan teu beunang diulah-ulah. Kade hilap cenah engke pilari jam 3. Tah ayeuna mah urang fokus we masak besti. Kayak urang bijilkeun heula ieu panyiksa bumbuna. Tah samemeh disiksa teh urang beulahan heula. Biasa we nih ieu bumbuna mah anu saaya-aya. Eueuh salam eueuh sereh ieu teh besti. Bari kot heurin cenah ieu teh talenan teh. Cing atuh bunit cenah ganti. Talenan kot geus buladi kitu. Tah apan boga ieu leuwih kandel leuwih lega leuwih alus. Hargana samangkok baso besti. Tring. Tuh para rinah we ka dieu. Nah detailnya seperti ini besti. Bahan premium anti jamur. Hayu we lanjut urang siksa ieu mah si bumbuna. Sorodotkeun kabeh tuluy kucuran cai. Gaskeun. Atuh geus lemut mah tuluy we gujubarkeun kana minyak panas. Goeng. Singkat cerita asak we ning tuh. Oseng waluhna ge asak tah deui. Jol teu karasa waktu teh geus di jam sore we. Waktuna yang si pangais. Heg lumayan jauh ka ditu teh besti. Heueuh untungna teh dibere halodo. Ku dikersakeun atuh deihnya budak teh. Ku jauh-jauh teuing ulin teh. Ning ieu geuleuyeung we si bunit teh OTW. Alhamdulillah geus nepi we ning ieu besti. Ari nyampak teh jala lebrot keneh bebenyit teh. Ari sugan teh geus sari dakep sisi jalan. Singkat cerita ieu geus beres mararandi. Kulantaran ieu teh geus burit. Hayu we urang langsung balik bebenyit. Jol gajeleng we waktu teh kapeuting. Kela hiji deui ieu urang neang sangu koneng. Bari mah kelado ning ieu boga sesa hiji deui. Dalam rangka naon cenah bunit kot nyangu koneng. Meuni dijugjug peuting-peuting. Dalam rangka ngumpul baraya we besti.